Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Urang ngadua mudah-mudahan COVID-19 gancang leungit. Urang nyieun petir keur ngabasmi eta COVID. Petirna nyaeta zikrullah, zikir. Insyaallah ku zikir leungit boro-boro si koplok COVID. Koplok non bahasa Indonesia na koplok. Koplok juga ya. Koplok bahasa Sunda masih koplok. Bahasa Sunda teh sok alus bahasa Sunda teh. Jadi lamun anu teh eta ku batur bahasa Sunda mah singkat deh bahasa Sunda mah. Bahasa Sunda mah wait for a minute, tunggu sebentar. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda nama ke. Like to follow someone, like to follow someone, suka mengikuti seseorang. Bahasa Sunda non ngingintil. I don't want it, I don't want it. Aku tidak mau itu. Bahasa Sunda naon? Moal. Bahasa Sunda, I don't have money, I don't have money. Aku tidak punya uang. Bahasa Sunda naon? Balangsak. I don't care. Aku tidak peduli. Bahasa Sunda naon? Well. Bahasa Sunda aku tidak peduli teh. Well. Masih awe gitu. This is for you. Ini untuk kamu. Bahasa Sunda naon? Ye. I don't know. Saya tidak tahu. Bahasa Sunda naon? Teuing. Don't have any skill. Tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Bahasa Sunda naon? Belegug. Bahasa Sunda maka kena bahasa Sunda. Jadi si koplok, nanti kalau mau koplok tadi teh, si koplok virus teh kurang usir kunaon kuzik, karena sing keras zikirnya tadi, zikir jahar teh kholwat. Itu tadinya dia bang laras teh kholwat. Matak perem zikir jahar teh tong sulang cileung, perem homit ainaika, perem. Keluarkan petinas nyumang sora cek abage. Nyumang sora la ilaha illallah. Virus ya udara teh geus loba teuing kacampuran ku virus-virus nu teu pararuku. Bersihan ku kalimat zikir, ku kalimat thayyibah, murnikeun. Di imah baheula mah Quran pan tadarus, ibu-ibu baheula mah bener. Aya mah pan ieu lagu, itu musik, ieu dangdut, ieu pop, ieu rock, ieu pop rock, ieu popcorn. Kita mah jagong popcorn mah. Ieu K-pop, ieu naon deui? Kikil. Mah koplok jadi teh. Jadi atmosfer dunia teh geus kotor. Kotor ku kemaksiatan, kotor ku sora-sora anu teu bener. Makanya yuk urang make petir, sambar oleh petir zikir la ilaha. Tahu Ibnu Athaillah, la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fi.
Di anna ghaflataka an adami dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Tong eureun dikir, cenah tong eureun dikir. Pedah teu hadir Allahna, pedah teu eling ka Allahna, pedah lalai ti Allahna. Tong eureun masih kurang keur dikir, ternyata hate mah poho ka Allah. Tong eureun terus we dikir. Sabab jelema lalai bari dikir leuwih alus tibatan jelema lalai bari teu dikir. Tauhid dotoillah. Jelema lalai bari dikir la ilaha illallah tapi hatena ka mana-mana leuwih alus tibatan jelema lalai teu dikir bari ngadulang layangan bari poho bari teu dikir. Urang la ilaha illallah la ilaha illallah hate masih kena can ka mana-mana leuwih alus keneh eta. Dawih dotoillah nah hikam lebih alus kene jama anu zikir masih hatena masih lalai daripada jama lalai tak barihat barin tezik incek jujur sedang Ibnu Athaillah lianna ghaflataka an adami zikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikri. Tuh tapi aya harapan fa'asa ayyar fa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqzatin. Sugana atuh naik tina dikir anu lalai teh kana dikir anu sadar bari inget ka Gusti jadi latihan terus ulah eureun matake suga naik mudah-mudahan dakir Allah mah lain perkara susah ketungtung nagra tuh bahkan kadituna naik wa min zikrin ma'a wujudi yaqzatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin. Tuh sugan we geus tina sadar zikir teh terus naik karena ngarasa hadir Allah teh terus ditaikeun wa min zikrin ma'a wujudi hudurin ila zikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur. Wah eta luar biasa tina dikir anu ngahadirkeun Allah tapi ka zikir tingkat tinggi naon eueuh sasaha salianti Allah amma siwal madhkur selain nu dizikirkan nu diinget kurang wati Allah eueuh nanaon ge lepas kabeh kudu pada tingkat gitu. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Perkara eta teh keur Allah mah gampang. Karena urang mah tong eureun dikir we. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih kana culang cileung la ilaha peureum atuh peureum. Pancek nabina ge peureumkeun dua panon maneh. Peureumkeun ghombit ayeuna, peureumkeun. Diajar khalwat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Can hadir wae Gusti Allahna can sadar wae keun we engke ge bakal lalai bari zikir bari kalimat zikirna terusap tina bibirna leuwih alus tibatan lalai bari teu zikir. Paham tak sok enak mah dialajar bebarengan gitu. Panari bari zikir mah bari hadir hate mangaruhan karena hadir Allah bari mangaruhan karena kelakuan nu beunghar bari zikir mal awal kudunya na komo kana perintah Allah mah zakat wajib sedekah daek kurban geus hadir Allah na komo nu tadi teh geus ghaibati amma siwa mazkur geus eueuh deui salian ti Allah geus teu inget kana dunya geus teu naon kana nu Allah kabeh dibikeun mah kopet geus ila zikrin ma ghaibatin amma siwal mazkur mah Nabi Ibrahim geus pada tingkat wah Khalilullah mun kurban teh Nabi Ibrahim apan 300 onta 300 ekor domba 1000. Oh terkenal ya beunghar ya bager. Oh hebatnya beunghar bager
kopet, miskin. Miskin senyum-senyum acan, kopet. Meni kabinabitna beunghar bager 300 onta 1000. Tapi aya bina hatena boro-boro 300 onta 1000 domba lah cenah. Lamun teh mah dipenta anak oge boga anak kita dipencit saur Nabi Ibrahim teh kitu keur can boga budak digajur kam ayeuna pan kitu. Kalau saya geus jadi mah pan Nabi Ibrahim teh kitu. Ternyata teh kalau saya punya anak pun dipenta ku Allah mah dipencit. Cek Nabi Ibrahim teh kitu eta teh cercan kagungan putra. Pan Nabi Ibrahim mah lami kagungan putrana ge. Rabbi habli minas salihin. Ngadoa anak geus rami. Kagungan bojo pan Siti Zarrah. Siti naon? Siti Sarah. Siti naon? Siti Zarrah. Siti Sarah istri tuanya dikeureuh teu bareuh-bareuh. Geus nyanyi beureun. Mun ceuk budak ayeuna mah da teu boga anak wae 10 tahun sudah kita berumah tangga namun belum juga mendapatkan putra begitu. Ku Nabi Ibrahim geus diusapan we Siti Sarah teh mun budak ayeuna mah usapan pamajikanana jangan bersedih jangan berduka mohon padanya dalam berdoa sebagai colang istri cadel daerah tuh boga we anak. Akhirnya bicaralah Siti Sarah ke Nabi Ibrahim, Kang Ibrahim upami Kang Ibrahim palai kagungan putra cobi we atuh tikah hajar kitu teh dongeng nerjang dititah nikah deui titah nyandung ku pamajikanana aya teh kira-kira pamajikan kita nyandung ka salakina Pak euy aya dititah teh ku pamajikan sok nang kawin teh aya sok geraknya nikah deui we oh ayeuna mah buru sok langkahi dulu mayatku cuma gitu. Tapi aya pamajikan bager begitu salakina ke di imah awewe seuri hebatnya hebat. Pas pamajikanna balik disuguhan kopi hebat sampai diseri bunga ajaib saya pamajikan aing alhamdulillah tah cenah ayeuna mah cenah mangga bili bade nyanung bujeng-bujeng kahiji bade kaopat oge mangga ari kuat mah diracun eta na kopi jadi ternyata kopina geus make racun. Tapi urusan kitu mah kadang-kadang aya nu bager mah teu siga teu dibuktikeun ku lahir. Ajengan teh bager ieu mah soleh ih tara hianat ka bojona ge. Hiji waktu eta ajengan nu bager maot. Ajengan bager maot. Curi ku ajengan teh. Bapak punten abdi mama mayit di hareup. Can mania. Betrojo teh aya awewe di ngogorowok. Mama aneh tuh. Nu taziah nu sejen mapan biasa-biasa ya mah ngogorowok ngagoa. Ditanya dupi teteh sa abdi pan bojona keneh. Oh jika salaki aing nyanung aing teh nyaho-nyaho tapi da geus maot ieu silih rangkul. Kurang doakeun we. Keur kitu torojo atuh budak awewe 17 tahun. Ayah. Ceurik deui. Silih toel teh. Putra sanes, putra teteh sanes, neng sa pan abdi nu anom dijiwir eta mayit baong sia teh geuning. Jadi mun nyaho abah baong jeung teu tinggal leuwih mun maot anu ngajiwir teh. Dijiwir teh ku umah mun maot kitu geus.
sok cenah. Nah aing bahasa Sunana naon eta hayang sedih. Gelai. Sok we tikah ta Kang Ibrahim upami leres-leres hoyong kagungan putra mada abdi marumaos teh gaduh putra tikah we hajar sahajar teh khodamahna rencangna nu sok babantos di bumi satana Nabi Ibrahim alaihis salam. Tapi akhirna mah ditikah ku Nabi Ibrahim da palai kagungan putra dipaparin jenengan Ismail alaihis salam. Nabi Ismail, jadi Ismail teh putra Nabi Ibrahim ti Siti Hajar. Tapi Nabi Ismail geus lahir mah Siti Sarah nu dianggap mandul teh hamil ternyata. Borosot kagungan putra dipaparin jenengan Ishak. Saha? Ishak teh putra Nabi Ibrahim ti Siti Sarah. Alhamdulillahilladzi wagabali anal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Tah begitu geus boga Ismail mah eta ujug-ujug cek malaikat pi orang Allah cenah pencit eta putra. Hah? Nah nya anak udah dipecit inget teh kana nadar boro-boro doma 1000 boro-boro onta 300 anak geker Allah mah dipencit gobok teh nya matak tok sok gampang janji sok ditagih janji teh wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tahu mah ge sok nagih mun abah janji matak tara janji. Sieun janji teh hutang al wa'du dainun ari janji teh hutang. Maka ulah sok loba teuing janji. Komo jurkam tong sok loba teuing janji. Penguasa tong loba teuing janji. Kalau saya terpilih maka saya akan can jadi sia teh can jadi geus jadi mah bullshit. Ai bullshit teh bahasa Indonesia bahasa Inggris, ai bahasa Indonesia na omong kosong. Mun bahasa Sunda mah wadul. Nabi Ibrahim mantap begitu diingatkan pencita anak anjeun mangga Gusti gitu datang ka putrana teh ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Ismail sayangku, Ismail cintaku, Ismail pujaanku, Ismail buah hatiku. Abah sudah 3 malam Ismail mimpi disuruh oleh Allah menyembelihmu. Kabayang damar si bapak teh. Bapak teh ngimpi geus tilu peuting kita kuncit maneh damar. Si damar kumaha kira-kira Malik bapak gelos bukan sok lah da bapak jeung abi gede sarua mah awakna sarua gedena sok we lah kurang galungan narek bapak narek abi sok kadeun kitu lamun urang mah Nabi Ismail mah lain. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nggak
bapak. Bapak kagungan Allah, ibu kagungan Allah, abdi kagungan Allah, disuhunkeun ku Allah, beti koretkeun mangga. Seuketan bedogna mangga gerak bencit abdi. Bayang teu maneh menjadi bapak udah pasrah. Ibrahim tidak jelema biasa bukan hati. Ibrahim juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Da aya jelema deui, da aya makhluk anu Nabi Ibrahim siap erek bencit, aya makhluk anu hareudang panas gerah. Saha? Setan. Setan mah ningali santri rajin dikir ge da hareudang atuh. Noel punukna lu. Dewan kiai diuk ditowel bujurna cengkat, bujurna ditowel ke cengkat. Setan mah teresepet, lamun jelema rek yang kataatan setan mah teresepet. Makana Nabi Ibrahim ke siap-siap dibawa teh dituntun Nabi Ismail teh ke tempat pangmeucitan teh, setan mah Ibrahim gelok gitu meureun cek eta mengolok-olok. Ibrahim tolol, Ibrahim stupid, maknya anak rek dipaehan meong oge taramehan anak atau Ibrahim anak rek dipaehan sugan kieu cek Nabi Ibrahim teu aing mah teu kieu, aing mah kieu jedog sia tong ngaganggu setan, tong ngaganggu baledog ku aing buledog baledog. Tah nu hajian lamun keur jumroh, lamun keur jumroh teh eta ngabaledog setan, mengenang peristiwa Nabi Ibrahim ngabaledog setan. Tuh coba ikhlas Nabi Ibrahim sampai pada tingkat penyembelihan, silakan bayang. Bahkan falamma aslama wa tallahu lil jabin, terus buana nasiam terus diantalkeun terus dipencit eureum atuh Nabi Ibrahim ke anak hampura Ismail hampura barang dipencit dawuh Allah wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balagul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'adzim. Ibrahim tumuan bener eta teh ngimpi teh pada teh kaula nguji anjeun mah lulus ujian maka anjeun muhsinin urang ganti kami eta Ismail domba gede. Hasil tina naon? Tina keikhlasan ngajalankeun parentah Gusti Allah. Kata aya di sasaha namana Nabi Ibrahim kecuali Allah. Urang acan bisa tapi ka kitu acan. Rek mencit sapi ke ngapulang kene. Sapi Allah. Mahal atuh sapi mah Allah. Tapi mobil meuli, mobil kabeli ganti adi sapi alah atuh doma ulu sapi alah doma ulu ai sia naon atuh beurit sugan atuh kesel tuh da meuni. Mudah-mudahan ayeuna Idul Kurban, mudah-mudahan orang-orang kaya, mudah-mudahan tidak boleh ada satupun yang tidak berkurban. Sok, tapi amanat ya Abah, amanat. Jangan beli hewan kurban dari Kuningan, awas. Sebab teas mencitna.
jangan beli hewan kurban dari Kuningan. Domba asli mah ulah Kuningan. Citra tuh. Tah, ieu teh buah zikir kabeh. Barahan buah zikir, sopan buah zikir, dermawan buah zikir, alus kakolot buah zikir, alus kasasama buah zikir, alus ka babaturan buah zikir. Makanya santri Al Jauhari diajak terus mengumandangkan la ilaha susuganan tina dikir nu can yacan masih kene lale sing naik kana zikir anu yakzo anu sadar yang Allah aja naik deh kana zikir anu ngahadirkeun Allah, naik deh kana zikir anu geus leungit kabeh kecuali ngan Allah saja. Cukup bagiku Allah, hanya untuk Allah saja. Insyaallah mudah-mudahan abah jeung hidup oke para hadirin mengiring manaqib Tuan Syekh ieu mudah-mudahan kurang sing kalebetkeun jalmi-jalmi az-zakirin ahli-ahli zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.